Imam Bukhari pernah nyarioskeun kieu sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios saur Kangjeng ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa teninggalkeun kaula sabada mawat kaula kana fitnah leuwih bahaya terhadap lalaki tibatan awewe. Di akhir zaman agama magis jelas bakalna campur aduk. Sebab Kangjeng dakwah teu beak. Yahudi teh lalumpatan, Nasrani lalumpatan. Tina nu lalumpatan eta lah berkembang biak ulah kaget nagara mana nu Yahudian jeung nagara mana nu Nasranian moal aya. Jidah liat Nasrani jeung Yahudi ambalaya. Urang lamun ningali di Baghdad eta salib ambalaya, di Iran salib loba, Yordania salib, Mesir gereja aya. Teu aneh taman nu kos kara itu mah tinggal pabisa-bisa bae urang negerkeun agama jadidu imanakum bila ilaha illallah. Justru cak Kangjeng Nabi lain eta nu paling dikhawatirkeun jeung paling bahaya mah ye kuring teu ninggalkeun fitnah nu leuwih bahaya terhadap lalaki ieu tibatan awewe nu paling bahaya-bahayana fitnah mah awewe. Teu saeutik jelema anu boga pasantren ajur ku sebab awewe. Tadi namanya di kiai-kiai tapi horenganan aya hiji awe nu dipake karesep kunyana mimiti nama titah mencetannya bil barokah. Sial tak kiai bisaan bae bil barokah. Coba cenah mencetan rada kaluhur berkahna abeh rada gede. Masyaallah. Aju tita mencetan calanana supaya dibuka abeh kadeuleu berkahna to. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ieu diturunkeun ku Gusti Allah ngalanjutkeun perihal tentang setelah selesai perang Badar. Perang anu sakitu dahsyatna nu poharana. Tidak ada keseimbangan ningali kuantitas mukminin betapa saeutikna, kafirin betapa loban. Mukminin teu terlatih jeung terdidik dina urusan perang, tapi kafirin terlatih jeung terdidik. Mukminin teu aya persiapan lantaran dalam rangka menjegal ir lain deuk perang, tapi kafirin pimpinan Abu Jahal sangat dipersiapkeun untuk peperangan. Domantag Abu Jahal waktu hendak berangkat nage adigung-adiguna gede hulu jelema gede hulu pan nomor kopean nage nomor 15 gede hulu siapa pajar gede hulu kos itu bae teh urang-urang kufar, musyrikin Quraisy, kafirin di mana boga kabingung ingin aya pemecahan permasalahan selalu datang ke Baitullah. Percayanya nage muranteng di kolambu Baitullah bari memohon eta selalu
Baitullah teu samarukna henteu dipercayai ku para kafirin percaya. Samarukna Baitullah teu diagung-agung diagung-agung. Ngan keagungan Baitullah teh akunyana keagunganana ditendenan arca-arca jeung patung-patung. Etalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi tetap jangan muranteng ka Baitullah ngomonglah Allahumma sarua. Allahumma ka Allah sarua percaya nya lagi. Agama Yahudi ka Allah, Nasrani ka Allah. Agama teh pan disebutna aya agama samawi, aya agama duniawi. Aya kitab samawi, aya kitab duniawi. Ku Imam Qurtubi kan dijelaskeun agama Yahudi samawi, Nasrani samawi, Islam samawi. Tapi lamun agama Buddha kong lucu, agama kitu Hindu eta adalah agama duniawi. Geus dibagi di tafsir. Ieu Abu Jahal nyahoeun bahwa rombongan mukminin di deuleu bilangan anangan saeutik, kemudian teu aya persiapan perang, nu araya di dinya henteu terlatih. Sementara Abu Jahal di dieu 1000 anu jelas terlatih pohara, persiapan perang luar biasa. Rarasaannya lah pokona kajeun ku kumaha ge menang aing. Abu Jahal jeung para pendukung-pendukungna keluarnya menghadap Baitullah, bari nyekelan kolambu Baitullah, ngomongnya ngadoa ka Allah, Allahumma ansur alal junudain wa ahdal fiatain wa akramal hizbain wa da'un bima zikiro. Selalunya ngadoa eta bihartieunana he Allah muga Gusti nulungan kanu pangluhur-luhurna di antara dua tentara. Sedengkeun pangluhurna nyana Gusti pangnulungankeun. Nomor kedua pangnuduh-nuduhkeunana di antara dua golongan terhadap bangsa jeung umat nyana merasaan nyana. Nomor katilu Gusti pangnulungankeun akramal hizbain nu pangmulia-mulyana di antara dua golongan. Nyana memohon jang nyana geus di atas kertas cak nyana menang aing perang. Kos kitu Abu Jahal. Berangkatlah Abu Jahal. Setelah berangkat Abu Jahal, neuleuh kaum muslimin mukminin ngan saeutika geus bakal dilalap jasa. Tetapi ternyata horenganan di luar konstatir, di luar dugaan. Sebab mukminin mah dibantu ku malaikat tarurun di langit. Pertama 1000, kedua 1000, tilu 1000 deui, ribuan malaikat. Bahkan kejadian perang Badar mah pedang kakarak dihulus doang musuh geus paeh. Tinjuan teu datang ge itu ngaguling bae. Eta perang Badar mah kos kitu eta. Panah dilepas set, eta panah sakumaha aya mesinan neangan beheung. Urang perang kos kitu mah resep. Resep urang daek perang deui itu daek urang. Masya Allah eta perang. Jadi kabehan mukminin teh kaget ieu perang kiamat cenah nya. Ieu perang aya tenaga anyar, bahkan kadeuleu malaikat-malaikat tatur di samping kadeuleu aya suara-suara anu henteu dikenal teu wau. Wow. Cak di luar naon cerita. Bukannya di luar mah tuh. Pokoknya sih mah ngopi belah. Saudara res.
Masya Allah termasuk Abu Jahal sakumaha nu kamari geus dicaritakeun. Ieu ayat diturunkeun teh untuk menggedor hati-hati para kafir. Digedor ku Gusti Allah dengan tujuan tahakum. Coba gedoran ieu teh coba kagedor apa henteu. Dimemeleh ku Gusti Allah. Diisin-isin. Maksudna jangan ngegedor hati kagedor apa henteu si para kafirin. Nah, ieu ayat untuk menggedor hati para kafirin di samping tahakum ngahinakeun ka para kafirin setelah sing galoler 70 tokoh kafir ngagoler waktu perang Badar. Naon aju deui mukminin model di perang Badar eta sakitu pedang datang ge kadanya karya jeger teu naon atunya na teu kudu nangkis cek mukminin hayo datang ke eta tak beungeut aing tah ayo eta dikitu-kitu ge dikitu teh eta perang Badar model Masya Allah ka model batak sejarah mencatat perang Badar anu luar biasa. 28 Kangjeng Nabi perang anu langsung jeung Kangjeng Nabina disebut Ghazwah. Lamun perang tanpa Kangjeng Nabi disebut Sariyah. Selama hidup Kangjeng Nabi di Madinah 28 kali tandang Kangjeng Nabi perang. Urang can sakali-kali aja. Kakarak demo ke kamari ka Jakarta nu dimaksud lain naon buras na doang. Kuari ge biasa aya keneh. Teu kan urang can orang perang. Bapak urang mah baheula ngalawan Inggris, ngalawan Belanda. Maot kena murtil, maot ditembak, maot dan lain-lain sebagainya jadi syahid bapak urang mah baheula. Memperjuangkeun bangsa jeung negara supaya anak incu teh merdeka. Alhamdulillah merdeka urang. Ngan ngaranna doang merdeka. Ternyata ya di kungkungan negara-negara lain. Iraha dek merdeka nu aslina. Hanya orang-orang ahli tasawuf anu bisa merdeka zahiron wa batin. Zahirna geus dimerdekakeun melalui tangan Bung Karno, Bung Hatta. Secara batin merdeka patula patali jeung dunia jeung makhluk hiji bae ka Allah merdeka zahir jeung batin ngan ngomong doang urang mah tasawuf bae giliran ngariung teu diberkatan marah asa tasawuf kos kitu merdekakeun lawak urang ialah keistimewaan perang Badar dengan perang Islam luhur. Al-Islamu ya'lu wa la yu'lal. Sebab di deuleu kawawanenan Islam melalui perang. Mun teu diperangkeun teu kadeuleu saha anu gagahna, saha anu berani, saha anu cowong suhutna, saha anu bener-bener teu teurak, saha anu bener-bener siap ngahareupan. Lamun teu diperangkeun teu nyaho. Lamun urang nyaritakeun tentang politik lah Jakarta teh yaho urusan politik, tapi urusan gagah urang mengakui Habib Rizik gagah. Urusan politiknya sabodo tah mah urang. Teu nyaho urang NU kos kitu, FPI kos kitu, HTI kos kitu, Kurun kos kitu, Allah alam urang mah teu nyaho urang lembur urang mah. Urang lembur. Tapi urang mah neuleun nu gagahna we NU melempem. Ieu mah cak mata urang. Habib Rizik gagah mun teu didemokeun teu kanyahoan gagahna Habib Rizik. Mudah-mudahan dipanjangkeun umurna Habib Rizik. Dibere kagagahan anu luar biasa. Ji atuh sakitu mah cek urang gagah jasa aya 5 bae eundeur ieu Indonesia. Teu sieun nya ka sasage nya mah. Teu sieun nya mah ka ieu mah urusan politik mah tah sabodo. Cek NU teh jangan begitu, ini kan urusannya politik urusan sia.
urusan sia eta mah urusan sabodoh geus cak anu lain-lain misalna cek ngadukung ini mah urusan politik sabodoh aing mah lain neuleuh politik aing mah neuleuh gagahna titik geus sakitu jadi mah teu gagah anu kadal dengan Habib Rizik aing mah neuleuh gagahna do geus titik urusan politik aing mah teh jauh sakola henteu naon teh aing mah gitu cenah kos kitu mah sok loba omong ieu mah politik aing mah ngomong bae ja aing mah ngomong ge kagagahan do geus sakitu sih lain ngomong politik orang mati jauh tuh pak. Saat bakal jadi gubernur aja gitu setting. Jakir kamari ge nu menang nama atuh pan Prabowo jadi settingan nu menang si eta bae. Ya politik bagus gitu. Sabodo teh urusan teh politik aing mah nyahona teh bawa Bibriji gagah titik geus. Geus kitu. Ya jangan mah teu sieun ku sasanya teh sieun. Teu sieun urang mah pan lamun di hareupan ku jelema haju ngageter bae. Ayah pada dia genung ngaku jago pencak. Ku kadal doang ngaguling ku kadal. Ku kadal ngaguling. Ai watak ai batu percaya jasa. Masya Allah. Tah. Iyalah gedoran ti Gusti Allah sebagai tahakum terhadap kafirin. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wallahu a'lamu bimaradih lamun aranjeun wahai para kufar minta keputusan hukum faqad ja'akumul fath jelas jata bakal datang ke aranjeun kabeh putusan hukum ketika Abu Jahal ngadoa ka Gusti Allah ngadoanya lagi biasa Yahudi pada datang Allahumma ayyuna kana aqtalir rahmi wa atana bima la na'rifu fahinnahul gudat doa Abu Jahal talar ku sia ya pendek doa tapi mantap. Allahumma ya Allah ayyuna kana aqtalir rahmi. Saha di antara urang, di antara kami nu megatkeun kana rahmi. Jeung saha anu datang ka urang bimala na'rifu. Kalawan mawa lu teu dikajahokeun ku kami kabehan. Jelema anu megatkeun rahmi jelema anu ngalaksanakeun teu kajahoan menurut adat kami Gusti mahindahul godat rusak ku Gusti ke di medan laga nyana ngadoa ka Allah lantaran geus pede jasa bakal menang hiji nyana pede bahwa nyana adalah kekentong masyarakat nyawa sia kekentong pemimpin masyarakat pemimpin umat nyana kekentongna nyana pemimpinna nyanalah anu sok jambung ke rohmi rarasaan nyana dengan munculna Muhammad pecah belah dianggap Muhammad pemecah belah dengan ayana Muhammad anak tuwauh kakolot lantaran beda agama iyalah Muhammad pemecah belah dulur adi jeung kakak tuwauh iyalah pemecah belah tetangga jeung tetangga teu wow iyalah Muhammad pemecah belah negara Mekah Jazirah Arab Nusir sakitu halimpuna dengan kedatangan Muhammad bawa agama anyar jadi pecah belah dianggap Muhammad sebagai pemecah belah percis kos kejadian kuari jelema anu ngabela agama dianggap ku si eta pemecah belah goblok meureun ieu mah tak asa perang Badar mah tak dijadikeun bae Badar 1 Badar 2 jerejak teu kitu aing mah kitu bae lah Badar 1 Badar 2 jelema anu ngagugulukeun Al-Qur'an dianggap pemecah agama jelema anu ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap itu tidak mempersatu negara jeung bangsa Quran eta kan geus
dijamin dengan Quran jelema bakal ngahiji, dengan Al-Quran jelema bakal gagah, dengan Al-Quran agama bakal luhur. Percaya orang ke Al-Quran buatan Gusti Allah, ciptaan Gusti Allah, kalamullah, percaya. Tetapi kunaon jelema anu ngaluhur Al-Quran dianggap pemecah belah, percis kos ieu tah Abu Jahal. Tah deuleu Gusti tah deuleu tan mantak mawa kitab. Ya Allah, cak nu teu mau kitab aing isina teh sia deui. Ngaji teu mau kitab, HP bae dibawa. Memang bloon kabeh ge. Ieu tah. Talar ku sia ieu doana ieu. Doa Abu Jahal. Allahumma ayyuna kana awta lirrahmi fa ahinnahu al-ghadat. Ya Allah, saha jelema anu megatkeun kana sanak rakat, kana kekeluargaan, hancurkeun di medan laga Badar. Muhammad maksudnya nama. Allahumma ya Allah, yunakan atana bima la na'rifu fa'hillahul ghadat. Ya Allah, saha jelema anu datang membawa agama anu teu dikanyahokeun, membawa adat-adat anu teu dikanyahokeun ku kami kabehan. Ya de Muhammad mawa agama anyar, adat anyar, kalakuan anyar fa'hillahul ghadat, hancurkeun ke di medan laga. Eta doa Abu Jahal. Diparake ku ari ku si eta. Saha cenah kieu si eta na? Atuh nama rahasia. Si eta belah. Masyaallah. Eta cek Gusti Allah faqad ja'akumul fath. Maneh minta keputusan hukum. Wahai para kafirin, kufar, nyata bakal datang putusan hukum. Putusan hukumna kumaha? Bihilakim man huwa kadzalik. Dirusak jelema nu memang bener-bener model tadi. Jelema anu tidak mempersatu, yakni memecah belah. Jelema anu bakal itu dirusak ku Gusti Allah lantaran mawa agama anu teu pararuguh. Agama teu pararuguh teh Yahudi. Agama nu teu pararuguh teh Nasrani. Kanjeng Nabi turun ke alam dunia diutus kita bagal agama teh agama anu penyelamat, pemersatu bangsa. Agama anu lurus menuju surga Allah. Nu lurus di pengkol-pengkol, nu bener di salah-salah. Ku hari di negara urang-urang lamun bener-bener nyaritakeun agama nu bener moal kebal urang dipencit. Urang lamun ngaluhur-luhur agama urang di negara urang di luar forum majelis taklim nyaan urang gerak melalui partai jeung melalui organisasi. Wow, tinggal sebuah nama, innalillahi Haji Pendi telah wafat. Dan tidak ada mayatnya di laut, tidak ada di gunung, tidak ada, hangus. Beak moal kuat ieu. Tah ieu cerita Badar ieu mah kos itulah. Mantap cek Gusti Allah faqad ja'akum fath, bakal datang pemutusan hukum dengan dirusak maneh cek Gusti Allah. Kenyataanna bener dirusak. Masyaallah. Eta doa Abu Jahal ke di fotokopi. Jangan diwiridkeun ku urang. Nauzubillah min. Bahkan Nabor bin Haris mah ngadoana leuwih dahsyat tibatan eta. Di hareupeun Baitullah bari nyekelan muranteng. Karena Baitullah nyekelan nyana bari kikieuan di Baitullah ngadoana pohara jasa. Kumaha ngadoana? Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adzabin alim. Kita berdoa teh kira-kira Gusti Allah, lamun bener memang ieu Muhammad teh datangna bener ti Gusti, coba turunkeun batu di langit atawa siksa kami, tolong tuh coba. Kita doa kos gitu amat sih, wiridkeun kan. Kuari ke dibaraca ku Nasrani dibaca Yahudi.
dia teganggap ke agama Muhammad, teganggapnya nama ke Al-Quran. Ieu teh ditiru bahasa-bahasa ieu teh. Urang ngadenge jelema anu ngaluhurkeun Al-Quran dianggap pemecah belah bangsa. Deukna naonan coba? Urang ngadenge jelema anu ngajungjungkeun agama Allah jeung Al-Quranul Karim, ternyata dianggap ieu perusak agama, makar malah. Masa ngaluhurkeun Al-Quran dianggap makar? Ieu horenganan doa si itu. Nyeklek ka dieu. Tah, ieu cek netes ka hulu si eta. Ieu doana ieu, mantap coba perbanyak. Ieu doa teh kira-kira ieu. Masyaallah. Tapi dengan berbagai doa anu optimis para kufar, tokoh-tokoh kafir termasuk Abu Jahal, Nadhr bin Haris, Sufyan, lain jeung kehendak Allah, bahkan nyanalah anu dibinasa ku Gusti Allah. Tah, ieu sebagai tahakum pang memeleh ti Gusti Allah, gedoran ti Gusti Allah. Hah, karasa ku sia. Wa in tahu fa wa khairul lakum, lamun marane areureun tina kakafiranana jeung merangan Muhammad setelah kekalahan anu dahsyat pemimpin-pemimpin aranjeun puara raeh 70 pemimpin kufar modar di Badar. Tetapi anjeun ayeuna sadar, kesadaranana anjeun ayeuna nahan diri eureun tina kakafiran, kuari menyatu jeung Muhammad, pemerangan Muhammad dengan marasuk Islam, nyatu jeung Muhammad fahuwa khairul lakum, eureun merangan Muhammad, eureun tidak kakafiran, ieulah nu leuwih bagus ka aranjeun. Tuh digedor ku Gusti Allah ya. Kerasa. Tetapi awas. Wa in ta'udu lamun maneh baralik deui likitalin nabi, untuk pemerangan nabi. Naud. Awas cek Gusti Allah. Kaulah bakal ngabalikeun deui bantuan-bantuan kaulah melalui malaikat. Muhammad bakal diunggulkan jeung dimenangkan, maneh nu bakal areleh tantangan. Hayo deuk kumaha coba dak arasuk Islam eureun merangan apa gadek merangan Muhammad deui ajur maneh gih cenah kami mah lobaan. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'an, sama sekali moal bisa nahan golongan-golongan anjeun sakitu lobana. Bala tentara, prajurit angkatan darat, laut, udara, nu sakitu lobana moal bisa nahan nolak sama sekali dengan kedahsyatan maneh, kehebatan maneh, dengan kalobaan maneh. Kami mah bakal nurunkeun pitulung ti langit cak Gusti Allah, walaupun tanpa eta aing mampu, aing kawasa, tetapi ku aing deuk diturunkeun malaikat-malaikat bakal nyocoan hulu siar. Udah jasa urang takos kitu geuna. Ayo sia lamun deuk balik deui wa in ta'udu ankum walan tugniya naud wa in ta'udu naud. Mun maneh bakal babalik di berangan Muhammad, kaulah bakal nurunkeun pitulung. Muhammad tetap ditulung, maneh bakal eleh. Dengan lobana tentara, lan tugniya ankum fi'atukum syai'a. Paedah setik-etik acan dengan lobana kuantitas bilangan mahai. Walau kasurot sanajan tambah ditambah di loba tetap moal menge sia. Bahasa menge eta. Babwa innallaha ma'al mu'minin. Sanyana Gusti Allah mah babarengan jeung jelema nu marumin. Urang teh selalu ka mana bae ge dibarengan ku Gusti Allah, sadar atawa teu sadar.
justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah eta nu hese ge. Urang ngaji mimiti ngaji fikih kemudian haju ke belah dieuna urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah. Aing ngomong mah bisa tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang, kehadiran Allah teh terasa di diri urang. Ieu nu hese. Ketika kurang diaji ilmu-ilmu tasawuf, Hifayatul Azkiyah ada Bidayatul Hidayah na Minhajul Abidin iya hikam diaji tinggal diaji disurah tinggal disurah lamun teu dilaksanakeun mah tetep bae moal aya ngerenyed saya tiga-tiga. Ieu bahasa wa innallaha ma'al mu'minin, saknyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Allah geus ngajelaskeun bareng jeung urang-urang mukmin ye. Tetapi karasana encan aya. Urang teh teu asa dibarengan ku Gusti Allah. Ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah. Teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar. Berarti kan urang teu percaya ka Allah bahwa Allah ngabarengan urang. Padahal Allah mah sugih. Ai Allah urang percaya ka Gusti Allah. Allah Maha Sugih teu kudu dagang. Aya teh cenah dahar kumaha? Tah ieu. Eta lah pinarakaeun teh eta. Komo lamun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe mun teu digawe mah teu dahar geus kudu baca 2 kali syahadat. Geus ya deuk dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah mantak sarakolas ya ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari teu boga ijazah mah sia geus sararese kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia maca 2 kali syahadat sia. Ji sigade urang lalagaan hirup taha. Make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah ma'iyah Gusti Allah. Babarenganna Gusti Allah jeung urang. Kanyahoan teu kieu cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan. Ubasi nganyaho keudana babari. Lamun keur lempang aya awewe nyana berpaling. Eta berarti asa dibarengan ku Allah, izin ka Allah. Pan urang mah lain. Lain urang mah susuna beda jeung nu di imah. Haju bae. Kulitna gerada lain deui jeung eta we herang. Barang ditanya ja orang Brebes tapi pun putih. Biasanya orang Brebes mah tukang endog harideung. Ieu aja putih, terus bae ngahayal poho leng. Eta berarti teu bareng jeung Allah barengnya jeung nafsu. Komo lamun manggih nu ngongkok ada. Setik deui. Tolol teh coba. Malah ngadoa ka Gusti. Coba setik. Bloon eta kos kitu. Nah eta lah jauh jeung Allah. Hayang nyaho bahwa jelema deket jeung Allah ketika manggil larangan berpaling. Ketika nyana keur kidib nyana eureun. Ketika aya batur gibah keur ngomong keur batur nyana selalu eureun. Eta izin ka Gusti Allah, selalu bareng jeung Gusti Allah. Larangan-larangan Gusti Allah selalu diperhatikeun di jauhan, ta eta ngarasa bareng jeung Allah. Tinggal kitu bae eta mah. Geus, lamun masih kene jelalatan, keranjang matana. Wow, jauh. Komo masih kena weaan. Tama gerombongan jurig sama kos gitu. Haji tinggal haji jurig sama kos gitu. Jurig sama kos gitu. Arese. Hayang bareng jeung Allah teh. Allah lah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin. Saknya make inna huruf taukid cek ngaji amil. Komo di alfiah. Berarti ulah cangcaya deui, ulah mangmang deui. Yakinkeun sayakin nyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Tapi teu karasa. Teu asa dibarengan ku Gusti Allah. Nu mantak teu dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urang encan pernah ngawauhan Gusti Allah.
atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta, lamun teu cinta atuh bakal moal mantep. Timbulnya cinta itu adalah dari mata turun ke hati. Di mata turun ke hati. Kajaokeun heula ku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah, nu mustahil di Gusti Allah, nu jaiz di Gusti Allah. Waukeun melalui sifat-sifat tersebut. Kabelah dieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus. Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina afalna. Setelah kurang dikanyaokeun beuki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah wauh tak ka urang khaliq horeng aya khol urang makhluk horeng aya khaliq urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tak ka Allah anu maha kawasa nyaho ka diri urang horeng diri urang mah sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah man arafa nafsah arafa rabbah kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho engke ka Gusti Allah. Tuluy ku urang teh diteruskeun melalui tafakur, melalui zikir, melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana. Terus ku urang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah. Peuting batur kerek urang mentang mata beunta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah. Cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nutup para rugu kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalam Allah. Mata nu biasa pake deleuan sesuai jeung karesep mata kurang dipake le khusus kana maha kawasaan Gusti Allah. Tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan nu aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana di awak kurang aya latifatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafsi latifatul qalb. Tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanana leng-lengan ke urang teu pati ngurusan awak kuari mah ngurusan teh ngurusan batin ngurusan roh. Terus kurang ditafakuran dizikiran ditafakuran dizikiran ditafakuran dizikiran ditafakuran dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui iwal ti ka Gusti Allah. La ilaha illallah anu dimaksud iwal ti Gusti Allah. Engke ge Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh setan. Hiji be di jero qalbu teh Allah. Teu aya muatan nanaon. Lamun urang geus aya Allah anu hungkul di jero hate teh eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin. Sanyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin. Ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping. Lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng. Geus urang make usolli make sejak kaula adeun ku kumaha ge kitu bae salat teh capek. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat. Eleh alam pelung mah kos gitulah lantaran teu karasa barengna Allah
kehadiran Allah ngan sakadar disungut sebab kurang can pernah dilaksanakeun di deketan jeung Gusti Allah. Bobogohan teh jeung materi, bobogohan teh jeung benda, bobogohan teh jeung makhluk Allah atuh nu karasa teh makhluk we. Bobogohan teh jeung Khaliq mulai ku ari karasa ngerenyed. Karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa. Kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa. Lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa, kuari mah lain bahasa karasa. Lamun geus karasa salatna ge geus lain maka sejak kaula jakarasa. Allahu akbar. Karasa barengna jeung Allah. Salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa. Geus moal aya kieu-kitu. Allahu akbar teh karasa. Geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana atuh rarasa anu urang eueuh eleh kumaha geus atuh eta mah sagala ruku sagala itidal sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa nu mantak salat puluhan rakaat ratusan rakaat teu karasa. Allahu akbar, likum Allahu akbar, likum Allahu akbar. Nikmat sebab aya nu mawa perasaan. Ai urang maka kara 4 rakaat ge hajuh ae. Diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh. Mabok tuh. Mabok apa cak anak mabok salat tuh bapak lu tuh. Ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh. Maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat salat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana rarasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya. Ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae. Terus daripada aing mah salat capek eureun lah cek nya teh. Capek salat aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu atuh moal. Usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung. Engke ngomongna genjang naon salat geus kos kitu. Sasolatan mah kos kitu. Tuh salat wasi mah wali. Sia salat henteu. Wa iddallaha ma'al mu'minin. Saenyana Allah babarengan jeung para mukminin. Ketika Allah babarengan jeung mukmin kasieun saha nu dihareupan kasieun japaya ge bareng jeung Allah dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil cek walimah nanaonan sok jeung saha deui Tito lawan Tito saha deui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden. Sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia. Oh, kitu sadeu. Eueuh kasieun eueuh tah contona eta Habib Rizik eueuh kasieun. Eueuh kasieun dia kan bae aja teh sabilillah. Geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona. Beres guys. Urang mah wakaf tanah ge cokot deui. Boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya keneh nu sejen gegara ragah can mararuncul atuh aya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk doang kunyana kaluar seuneu. Aya korek apian. Emang kumaha kitu lamun Cirebon geus turun, Banten geus turun, maaf. Acak-acakan ieu negara. Masya Allah.
bahkan gede na Banten teh dicekel ku para wali Allah tenar dengan Kesultanan Banten cuman inggisna kieu duku kula geus dicaritakeun aya angin aya cai di Banten teh aya pasir batu berarti ieulah alat-alat jang perang nu nundukeunana hanya wali-wali Allah kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari ieu nagara sa Indonesia aman khususna Pulau Jawa Pulau Jawa aman tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari dua hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai atawa dibanjirkeun para rae mana saat sama sekali bae kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian di Cikoromoy mah lamun digali aya caian terus datang ka belah ditu batu Quran lamun kurang digali aya caian tamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulosari saat sama sekali bae puluhan meter ka handap eueuh cai hiji nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana maning eueuh cai sama sekali atau maning babanjiran coba pilih tuh sia mah embung kan kabeh tapah henteu Pak musibah embung Pak nah tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kiai teh nu tapana puguh engge teu nyaho ieu bahayana ieu lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan Gunung Karang jeung Gunung Pulosari eta mah boga sejarah tah loba jelema anu hayang kaluhur hajut teu balik deui digegel maung ieu ge hiji nek dikaditukeun pakai tumbal Gunung Karang lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah karasa babarengana saeutik eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah melalui malaikat. Nah, hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin. Teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang. Selalu eleh. Zaman Belanda apa nu dibogaan kurang naon atuh. Nu dibogaan kurang naon. Ti ditu mah murtil geus aya, teh baja geus aya. Dereden daya dereden bedil mah nu hiji dong der hiji asupan deui dereden zaman Belanda geus aya dereden urang teu boga tapi kok urang menang make bambu runcing doang kemudian aya hartina bambu runcing teh teu dibagus-bagus kemudian congona dipapas bacaan walau anna qur'anan suyirat bil jibal au qutiat bil ard balik teruskeun ku aing tiupkeun fa sarua jeung tadi nganeangan beung cek tes eta zaman Belanda kos kitu ente kumaha teh aneh Belanda lewat nah hanya aya mah encek mah ada Belanda lewat sini urut sukuna cokot jadi urut sukuna tah cirian tet buledan tendenan ka dia tak ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh di ditu paeh di Belanda di ditu mantap kuari lamun hayang nyaho mun aya hayang ka awewe kemudian awewena embungeun tapak suku mana tapak sukuna ta ieu tapak sukuna nah mulai garit telah di bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set ini garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan
Nah, tendenan di tengahna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf. Tenden kadinya set. Ujian Kang Pen di mana? Eta bisa kos kitu ilmu Allah, Masya Allah karim. Ye, ulalala wara. Loba jelema aja terus gendong maya dirinya teu balik-balik. Eta ieu qala main tah. Iyalah kemaha agungan Al-Qur'anul kalamullah. Al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz. Ngapeskeun jelema-jelema nu nakal. Quran. Mentek nyalahgunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an. Apakah eta politik? Apakah eta memang hanya batu loncatan? Apakah eta memang ingin keren? Apakah cari nama? Apakah cari dunia dan lain sebagainya? Tunggu tanggal main. Al-Quran lain main-main. Al-Mu'jiz. Ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Quranul Karim. Jelema kafir ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener. Komo nu ngarti kana Al-Quranul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan teko doko orang pasrahkeun ka Gusti. Ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horengana teu akur jeung aturan Gusti. Abdi gelut teu wani lantaran jelema gagah. Abdi mah lemah nyanggakeun ieu Quran nu Gusti disalahgunakeun ku Gusti. Abdi hayang leuleuh memeh paeh coba hayang nyaho galedeng turunkeun. Ji bagua al-mu'jiz. Serahkan ke Gusti Allah. Serahkan ke Gusti. Dalakan. Ku percaya orang ke Al-Quranul Karim. Wah jadi jelema. Boro-boro eta kiai anu ngadukung kalau Golkar ajur kamari ke zaman Soeharto. Ajur inting-intingan. Sakali deui ajur inting-intingan. Sakali deui siata nu neruskeun. Aing mah toser doang. Iya mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna. Iya mah contoh abe urang mantap ka Quran. Contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten, di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun garana. Ajur. Eta ka Golkar salah niat meureun manan kitu ka anu teu salah mah. Anu teu salah niat mah. Anu teu salah niat mah. Maksud ji ajur takabur aya di nyana gede hulu aya di nyana teu meunang kapanggih jeung jelema anu bener haju ngomongkeun bae nyana acak-acakan pondok tinggal pondok 2 tingkat diganti ku ayam jago ayam potong ayam ternak teu karasakan ku nya ieu mah salah satu contoh lain naon supaya urang yakin ka Al-Qur'an sih ade komo nyalahgunakeun. Ih, kurang memuringkak bulu sih ade. Cenah ieu urusan politik, leg-leg sia politik. Itu ya politik aing. Nyahona Quran salah ngagunakeun jeung salah tafsiran titik geus beres. Urusan sia politik urusan sia, aing mah aing. Engke di narakana sia, aing mah aing sorga. Ke pancen babagi aing mah babagi bae. Ku keyakinan aing tah mah. Ya aing cenah yakin, los leg-leg sia keyakinan. Beres. Ngadukung Golkar nu salah bae ge niatna kos kitu atuh kok melegal Quran tinggal didelekeun bulan tahun deuleu kulaha dengan keyakinan sebab Al-Qur'an teh kalamullah lain bahasa al-muta'abbadu bitilawati dibaca hiji huruf kudu teu nyahona naon bae dibayar 10 teu nyahona naon teh mah geus beuh lamun nyaho dibayarna 100 200 sampai 700 sampai nyaho kana rahasia Al-Quran cak Gusti Allah geus ulah kudu nyaho aing langsung bayarna bisa hiber sia di dunia keneh bisa hiber teu saeutik para wali Allah nu hiber ka Mekah di Mekah teu bisa balik deui ka dieu lantaran di dieu ka Mekah mah wali keneh barang datang ka Mekah dipocot ka walianana tetep bisa ka dieu emang aya nu kitu iya tuh meureun Yala wa innallaha ma'al mu'minin. Yani selalu dibantu ku Gusti Allah sakumaha para pejuang di Badar dibantu ku Gusti Allah. Ieu bahasa teh lain sakadar jang perang Badar doang.
Ieu teh wa innallaha ma'al mu'minin mah selalu terus ila yaumil kiamah. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang limaan Allah kagenepna, urang 100 Allah ka 100 hijina. Dina hati selalu ngabarengan urang, teu pernah teu ngabarengan jeung teu pernah teu nyahoeun. Wa innallaha ma'al mu'minin. Tah tinggal galilah ku urang supaya karasa barengna Gusti Allah jeung urang. Eta lah nu kudu diteangan teh ilmu eta. Haju di dalam perang Badar teh aya sahabat-sahabat loba anu sahabat pikasirieun. Pikasirieun sahabat teh emang sahabat ala lugu gitu. Sesuai jeung karakter masing-masing. Pikasirieun, pikasebeleun. Sahabat eta kan jelema, karakterna masing-masing. Ya, aya nu pikasirieun ngaranna Nuaim bin Abdillah. Eta teh pikasirieun. Geus di Madinah ya, geus di Madinah. Rindu amat sakeuna ka Kangjeng Nabi hayang dahar bareng jeung Kangjeng Nabi. Inget waktu perang Badar sakeuna. Nyari lu perang Badar. Mantep ieu lamun dahar jeung Kangjeng Nabi. Aya tukang dagang. Kade. Sabaraha teh teh dahar ini. Sakeuna teh 1 dinar. Kade, bungkus. Di kamana di daharna di Kangjeng Nabi ka Kangjeng ka ditu nya. Ka Kangjeng Nabi dibayarna di ditu. Heeh. Da ya. Assalamualaikum. Cek Kangjeng Nuaim, marhaban tuan. Eta mah naon? Kula ngahajah hayang bareng dahar jeung Gus Tuan. Geus lila sana rindu jasa teu dahar jeung tuan. Ji, alhamdulillah. Ayo dahar bareng teh. Geus beres dahar trojol pan eta nu bogana. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi saya eta nu boga dahar. Pan. Cek Kangjeng kumaha? Kula teh ya teu boga duit jeung teu boga dahar. Tapi hayang dahar bareng jeung tuan rindu jasa. Haju eta pedagangna, ieu mah puari mah geus dahar jeung tuan kula bunga tinggal tuan nu mayar. Pareta pikasirieun pikasebeleun. Cak Kangjeng Nabi teh aya Sida Umar. Ye, sia tuh cak Kangjeng Nabi ulah dikitu-kitu ieu karakterna nya nama. Hiji karakterna nomor kadua jana perang Badar milu amankeun Umar. Cek Sidina Umar aya keneh atuh milu deui di ditu. Keur carita lalagaan emang kumaha kitu. Badar teh lain lalaga, lain leutik-leutik. Naon kitu ngaranna riwayat kapikasirieun aya. Aya keneh, Nuaim keneh. Tiluan nyana Nuaim jeung Abdullah jeung Abu Bakar. Nah kieu cek nyana teh dijual we kitu ku aing ngisi luloh ye. Pikiranna kos kitu nya mah. Jual ku aing ye. Kajen ku mah ge leos banyak. Aya sahabat sugih. Aing boga abid, tapi nyana mah teu daek ku abid. Jadi dijual ngan nyan mah teu daek ku abid, lamun di abid-abid teu daekeun. Tapi nu jelas nyana mah abid. Ngan lamun di abid embung. Geus di dituna bae teh kos kitu. Nya ku aing dijual. Sabarit, sekian. Jadi set. Mana abidna? Yuk. Nyana jauh tuh itu. Langsung ku nu meuli teh di talian. Nah naon dia? Ye geus dibeli sia. Emang naon dia? Ieu abid. Ih kula mah lain abid. Aing nyaho adat sia mah. Pilok dek disebut abid sia mah. Geus sok ditali. Ih naonan teu lain naon geus dibeli sia mah gitu. Kula mah lain abid. Ih sak nu bogana ge emang sia mah tilok nyebut abid. Apaan kos gitu tah. Terus bae pas kadinya jual Abu Bakar. Aya naon ieu? Iya kalau meuli ieu. Meuli di saha? Meuli di Nuaim cak nya nanti. Cak Abu Bakar, ieu mah lain abid. Ieu mah sahabat cak nya Abdullah kok ieu mah dijual kieu. Mana Nuaim na cak nya teh. Cak Abu Bakar teh. Cak nu meuli tetap ieu abid emangnya mah. Lamun dibeli ge tilok nyebut abid. Cak Abu Bakar lain, teu bisa. Tetep lain sama abid bae abid. Jual we Kangjeng Nabi kadinya. Sakinah Abu Bakar aya problem tuan ya. Kunaon ieu merdeka dijual.
kusaha Nuem cak Kangjeng Nabi bebaskeun cak nu beuli teh atuh eta duit teh kumaha kun kula mah meuli cak Kangjeng Nabi ieu saksina Abu Bakar Siddiq ieu Abdullah henteu abidnya nama sahabat ieu teh nu sok perang Badar milu. Nah, ieu dijual sabaraha duit? Dijual nu sakean cenah. Kangjeng Nabi langsung ngabelantah dibayar deui lain mah lain abid. Beres. Cak Abu Bakar mana teh si Nuem? Mana teh si Nuem? Eta kan pikasarieun. Begitu datang langsung cak Kangjeng Nabi. Ulah. Sebabnya milu perang Badar. Ya keistimewaan perang Badar nu mantak eta ge urang di disolawatkeun perang Badar lain lalawar teu meunang diganggu sahabat perang Badar mah. Sebab pernah dibantu ku malaikat. Ribuan malaikat. Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Ya Allah, ahli Badar. Teu meunang diganggu cek Kangjeng. Gas. Cek Abu Bakar teh, "Mem. Duit ka mana duit?" Eta kan nu Kangjeng. Ye teu bisa. Ieu mah hakulah cek dia. Ieu keur carita karakter sahabat. Resep eta urang lamun macaan asal bisa ngan hese. Hese teh macaan dina kitab teh kan eta ngaligut-ligutkeun hese. Padahal eta pikasarieun. Nah, eta kos kitu. Nah, kabelah dieuna Kangjeng Nabi asal kapanggih jeung Nuem seuri. Asal Kangjeng Nabi keur dieu kapanggih jeung Nuem seuri. Ka beneran Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman kabeh araraya. Haju liwat Nuem Kangjeng Nabi seuri. Cek Abu Bakar teh, "Di mana ya Rasulullah? Kunaon ieu make seuri?" Inget gak jual abid. Cak Abu Bakar ge heueuh cenah kula ge asal kapanggih we jeung Nuem Kangjeng Nabi teu pernah teu seuri bae cenah. Eta kalakuanna kos kitu eta. Dahar bareng hayang berkah kudu Nabi nu mayar. Lain abdi dijual duitna dibawa ku jana Kangjeng Nabi. Eta batak asal kapanggih jeung Nuem seuri bae Kangjeng Nabi mah. Tah eta teh kahibur Kangjeng Nabi ku ki Nuem. Jadi karakternya geus kos kitu iyalah perang Badar. Masya Allah masih loba keneh ke selanjutnya nu pikasarieun dalam rangka sahabat-sahabat nu milu perang Badar. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa Syekhani lan ngariwayatkeun sapa Syekhani Bukhari Muslim anna Rasulullah satuhuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol iku ngucap ya Kangjeng Rasulullah ilafan ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa'i ora ningali isun ing dalem sahu sadaya bawat ingsun fitnatan ing fitnah hiya kang utaya fitnah iku kang leuwih ngamadaratkeun 'ala rijal ingat sepirang-pirang wong lanang minan nisa tinimang saking pirang-pirang wadon. Imam Bukhari nu aya di Uzbekistan, Imam Muslim di Termit Uzbek. Mentak lamun geus pernah ziarah ka Imam Bukhari kabaya. Masyaallah istimewana Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah nyarioskeun kieu sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios saur Kangjeng ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa teninggalkeun kaula sabada mawat kaula kana fitnah leuwih bahaya terhadap lalaki tibatan awewe. Di akhir zaman agama mah geus jelas bakalna campur aduk. Sebab Kangjeng dakwah teu beak.
Yahudi teh lalumpatan, Nasrani lalumpatan. Tina nu lalumpatan etala berkembang biak ulah kaget negara mana nu Yahudian jeung negara mana nu Nasranian moal aya. Jidah liat Nasrani jeung Yahudi ambalaya. Urang lamun ningali di Baghdad eta salib ambalaya, di Iran salib loba. Yordania salib. Mesir gereja aya. Teu aneh tambah nu kos kara itu mah tinggal pabisa-bisa bae urang negerkeun agama jadidu imanakum bila ilaha illallah. Justru cakang jeung Nabi lain eta nu paling dikhawatirkeun jeung paling bahaya mah ye kuring teu ninggalkeun fitnah nu leuwih bahaya terhadap lalaki. Ieu tibatan awewe nu bahaya-bahayana fitnah mah awewe. Teu saeutik jelema anu boga pasantren ajur ku sebab awewe. Tadi namanya di kiai-kiai tapi horenganan aya hiji awe nu dipake karesep kunyana mimiti nama titah mencetannya bil barokah. Sial tak kiai bisaan bae bil barokah. Coba cenah mencetan rada kaluhur berkahna abeh rada gede. Masyaallah. Aju tita mencetan calanana supaya dibuka abeh kadeuleu berkahna tolong teh coba. Menang 2 bulan reuneuh tah hasil barokah. Ambalaya kiai nu model kos kitu naudzubillah min zalik. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Ai kawin mah masalah. Kawin mah masalah jadi titah. Tsunami-na bermasalah. Ributna bermasalah. Kawin mah teu bermasalah. Nu mantap urang lamun untuk nyandung kudu gagah. Gagah jandung mah. Eueuh babacaan anu kudu naklukkeun awe iwal ti gagah. Asal awe di kamar. Memehnya ada calangan. Jadi lamun teu boga karakter jawara ulah nyandung. Di nyandung mah kudu boga karakter gagah jawara, tak jelema nu nyandung gagah, nu teu nyandung mah teu gagah. Nu gagah teh nu nyandung, berarti kan boho bisa pohara. Ngan haju ka belah dituna teu nyaho balik, nu nyandung mah imah nang nyeun nyana tapi nyana deuk asup asa-asa. Geus dikunci kuno kolot aju ngagoler di dapur. Imah ratusan juta nang nyeun nyana nang iri kutik nyana heuh capek tapi nyana deuk balik sieun besi dikokoprakan. Eta nu nyandung tungtung nama ngagoler di pos kamling. Henteu cenah kiai teh mah ngandongeng doang. Teu aing mah dongeng ge ti sia ti nyandung. Tah, apa salah? Ieu kita panggedena mah. Negara urang teh ieu teh lain lalagaan anu bahaya teh awewe. Asal tadina mah kapan manehanana lugu jasa barang jadi DPR masyaallah horenganan beuh sekretarisna nya sarareungit deui nya uulutudan. Komo lamun geus jadi bupati kunjungan gubernur kunjungan komo presiden mah nu mantak Gustur nganyeun karikatur cek Gustur teh kunjungan ke sebuah negara tapi Gustur mah teu pernah sare di kasur sarena teh di juru bungan di kasur kunjungan ke Medan geus disiapkeun pelayan-pelayana jeung anu bakal mendampingi Gusdur. Begitu masuk kamar Gusdur mah tidak pernah tidur di atas ranjang di atas kasur, tetap Gusdur mah tidurnya di pojok. Eta kan kurang teu kaharti. Kunjungan dalam negeri kemana bae Gusdur selalu tidur di pojok. Kunjungan ke luar negeri kasur Gusdur mah tidur di pojok. Teu kaharti kan sebab teu meunang ngabukakeun aib negara. Begitu ditaliti aya naon sih horenganan geus ngajopak di luhur eta.
geus ngajopak di luhur eta dek dipake dek teu dipake geus dibayar sama ku nagara. Mantan Gus Dur teu pernah tidur saya selalu di pojok. Eta bahasa Gus Dur. Orang di luhurna geus aya lain hiji. Ndek sabaraha bae presiden mah geus dipersiapkeun mantap kulit teu betah jadi presiden. Kayang eureun bae lah aju eureun. Presiden koang-koang. Iya kos gitu. Rahasia-rahasia negara urusan kos gitu teu beunang tapi loba nu ngabocorkeun seperti eta. Mantap jelema barartah gitu. Kakarak jadi DPR bae ge. Waduh begeutna tuh tadina Luis Kuari jadi eueuh sinaran. Maksudna sinar batinna eueuh beak awewe. Tadina mah keur dagang jengkol mah di pasar masih kene salat berjamaah. Barang kuari dagang jengkol trekan geus teu kaburu berjamaah. Baring kuari jadi ekspor impor kuari mah teu nyaho masjid deui. Tur cicing di mana baik hayang tinggal ceklak hayang tinggal ceklak. Namun orang nyaritakeun soal pengusaha-pengusaha nu aya di urang emang kumaha gitu. Boro-boro batur urang ge kapan-kapan majikan urang eta deui bosana tuh komo nyana. Gagah aya di nyana duit aya di nyana, lengkah aya di nyana. Oh, awewe memang kaning loba jasa. Boro-boro naik mobil Mercy Baby Ben Rolls Lexus, cacak-cacak naik mobil Fortuner bae ge nu ngiceupan loba jasa tanya ge Kipu Loli. Kakarak Fortuner tuh cepat geus loba jasa atuh komo kelas-kelas atas geus emang awe kuari kumaha kitu masyaallah ieu lah encan anu dirumus awewe teh hartina dirumas teh pake cocolok usaha pake cocolok politik pake cocolok aja dicolok awewe lain lalagan haju jadi komoditas perdagangan. Di negara orang teh aya 29 negara alhamdulillah lengkap dek milih mana orang aya kuat. Urang dek make urang gede Mesir aya, dek make Pakistan aya, India aya. Dek make urang Turki aya, di urang dek make Arab aya. Dek make mana di urang geus komo Cina mah ambalaya teu kudu ti RRC di urang ge. Tah disewan ambalaya. Dek make nu mana? Geus puguh urang Indonesia nama Masya Allah bule urang Inggris urang Belanda New Zealand urang Amerika ambalaya malah manyana sodaqoh gratis ka urang loba di urang anu geus nu geus jadi bahan komoditas 29 negara dia Masya Allah kan hayang nu putih jasa hayang nu bule hayang nu beureum datangkan leteng aya leteng aya lamun hayang nyaho mah hotel-hotel di Jakarta teh lamun kelas 1 kelas 2 naon gitu ngaranna 1 2 3 4 5 eta mah masih kene jang dalam negeri lamun geus digenep 7 8 teh eta mah geus lain deui 9 10 ka ditu naon belasan geus lain deui emang kiai ka ditu loba omong saya masuk nanyakeun ka ai saya bukan nyaho nah iyalah ucapan Kangjeng Nabi kabahayaan anu luar biasa ngabahayakeunana terhadap lalaki adalah awewe lulus urang tina fitnah awewe lulus mimiti urang masantren kakarak gaji amil jurumiyah kemudian murodna kabelah dieuna kakarak dek ngelal doang geus aya nu ngiceupan eta narkiblab jatun poho tadi nanar kiblat jatun aya 5 labjatun mangni baca 5 wajah labjatin barang anu ngiceupan jadi 7 awewe aju gelisah kakarak gedeg gaji alfiah aju gelisah nu kadeudeuleukeun lain utawi susu aju kieu bae nya merenung sorangan acak-acakan bebe jaka mana mak lah ya mamaning kawin bae mak kanas di tengah jalan awewe eta mautul ilmi bipahdaiha paehna ilmu kajepit ku pingping 2 galak eta pingping 2 nu sakola ajur ku awewe nu masantren ajur ku awewe
geus jadi kiai na ge ajur deui bae geus ku awewe masyaallah ai kitu dunia alal ajur bagus alal ajur jasa komo di Indonesia mah geus hahalang atuh bebas pergaulan bebas ieu kakarak taun sakieu ka hareupna wallahu a'lam. Mudah-mudahan urang kabehan ditangtaingan ku Gusti Allah, diraksa ku Gusti Allah, dijauhkeun tina mara bahaya jeung fitnah. Urangna keluarga urang anak incu urang diraksa ku Gusti Allah, disalamatkeun ku Gusti Allah sehingga lulus urang dalam rangka ibadah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين